si Bangkal Warah. Ayeuna Pribados bade ngeplug. Ayeuna Pribados aya di kebon nya. Aya naon di kebon? Hayu ikuti perjalananna. Pemirsa, wing can manggi hal anu menarik di buku urang kudu diulas. Wang neangan sugan kebelah itu aya hal anu menarik. Ayo ikuti perjalananna. Pemirsa, labu euy. Aduh. Untung teu kena naon. Pemirsa, itu si Gana euy. Beureum-beureum kitu naonnya euy. Wah, dahareun si Gana mah. Teangi pemirsa. Urang geus meunangnya, kek urang disebutkeun naon ieu ngaranna. Aya mah ngeunangan ka tempat nu tiis nu iuh panas di dieu mah nya. Yuk ngeunangan ke belah ditu. Pemirsa, yo, nu kieu teh ngaranna Harendong. Di tempat urang ngaranna Harendong, duka di tempat pemirsa manaon. Nah, tingali. Ieu teh bisa didahar. Ya, eueuh racunan. Nu hideung kieu. Ieu ngeunah didahar ya tingalinya. Amis. Sehat nu kieu teh. Alami. Tapi kadenya anu atahna mah tong didahar. Nu hideungna we. Nu kahiji urang ayeuna geus meunang nya. Hal anu bisa dimanfaatkeun di kebun nyaeta Harendong, rasana amis. Pokona masok we lamun aya nu kieu tah bentukna nya. Ala we, engke dahar tapi anu daharna nu hideung. Nu geus bete kieu geus mukanya. Amis. Wah, ayeuna wang neangan deui. Sugan aya naon wae deui anu bisa dimanfaatkeun di kebun. Yuk, ikuti perjalananna. Pamirsa, urang geus meunang tah. Ieu nya
Kayak kurang dijelaskan aya nawang neangan tempat nunggunaheun nya. Tah pamirsa, ya urang ayeuna meunang dahareun nya di kebon asli. Ngaranna lamun di tempat urang mah ieu teh Kaliandra nya. Ieu ngeunah di dahar. Jeung nyawang ajaran ku urang. Kata di tempat baraya naon ngaranna nu kieu nya, tapi di tempat urang mah nu kieu teh Kaliandra. Ieu ngeunah lamun nu kolotna nya asa peuteuy selong. Dibuka. Jerona teh siga kieu, siga peuteuy selong nya. Ieu ngeunah. Jaka ayeuna usum halodo. Jadi saeutik nu kolotna lobana ngora. Kieu nya. Calian ti buahna Kiandra. Daunna ge atawa pucukna ngeunah di sambel. Ya, ieu ngeunah di sambel lalabna. Di lalab ngeunah. Ngeunah pokoknya mah lamun jeung sangu belum asin jeung liwet pasti ngeunah. Tak kitu nya baraya. Ayeuna urang geus meunang 2 bahan atanapi urang geus meunang 2 dahareun anu asli ti kebon. Ayeuna wang leangan deui dahareun anu asli ti kebon. Ayo ikuti perjalananna. Urang menang daun caunya kayak gerawang jieu naon ku urang daguannya. Tah pamirsa urang ayeuna boga daun cau cik pamirsa tingalikeun jadi naon kayaknya. Sawab dahareun eueuh ayeuna mah wang daun cau we wang kreasikeun. Dipotongnya sakieu terus disuit potong. Terus ditilepkeun kieu. Yeun kabeh ka dieu nya pasti nu pernah ngalaman apal ieu urang nya naon. Di bedilan ya ajaran halusnya ya dengekeun. Bagusnya sok anu pernah ngalaman bebedilan kudu kieu tulis di komentar. Ayeuna wang neangan deui nu unik-unik nu aya di kebon, oke? Ikuti perjalananna.
sebenarnya di tempat orang mah anu pernah main ke nukia nya tingalikeun carana. Siap, 1, 2, 3. Papanahan nukia teh ngaranna baraya. Iya, dikieukeun baraya. Sekarang udah sore, ini yang terakhir yang saya bisa temukan. Ini namanya apa ya, lupa lagi. Pokoknya nama kieu we nya. Pemirsa tah, besok dipakai duduitan. Sok, anu pernah duduitan dagangan pakai duit ieu, sok komen. Nya, komen di komentar. Ayo nama geus sore, ayo balik we nya. Yuk.